Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hadirin sadaya anu kusim kuring dipihormat. Langkung tipayun hayu urang panjatkeun puji sareng syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nu maparinan rahmat sareng hidayahna dugi ka urang sadaya ayeuna tiasa sehat wal afiat. Teu hilap sholawat miwah salam mugi teras ngocor ngakuluntur ka junjunan urang sadaya habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka para kulawargina, para sahabatna, teu hilap ka urang sadaya salaku umatna anu insyaallah taat kana ajaranana. Amin ya robbal alamin. Anu dipihormat Ibu Guru Basa Sunda, rerencangan sadaya anu kusim kuring dipikareus. Perkenalkeun wasta abdi Aisyah Nur Latifah. Dina danget ayeuna sim kuring salaku murid SMA 1 Majalengka wawakil ti kelas 11 MIPA 3 bade ngadugikeun biantara ngeunaan pentingna social distancing. Naon sih anu dimaksud social distancing teh? Social distancing mangrupakeun salah sahiji cara nyegah jeung ngendalikeun ayeuna penyebaran virus corona. Ku cara nyarankeun jalmi-jalmi anu sarehat pikeun ngabatesan kunjungan ka tempat-tempat rame jeung kontak langsung jeung babaturan nu sejen. Ayeuna social distancing biasa disebut oge ku physical distancing. Rerencangan sadaya anu kusim kuring dipikareus. Geus loba pisan jalmi-jalmi anu kahantunkeun ku panyakit COVID-19 ieu teh. Numutkeun data pamarentah Kementerian Kesehatan dina dinten Rebo tanggal 27 Mei kamari, kacatet aya 23.000 urang Indonesia anu positif kajangkit virus corona. Aya saukur 6.057 urang anu geus cager, ngan aya oge 1.473 pasien anu teu kasalametkeun. Ku kituna pamarentah nepikeun pangaturan anyar nyegah virus corona ieu teh. Nyaeta ku ayana program social distancing. Social distancing selain ku bisa nyalametkeun diri sorangan, oge bisa mutus rantai ieu virus corona sangkan eueuh deui jalmi-jalmi anu kahantunkeun ku panyakit virus ieu teh. Jadi selain bisa nyalametkeun diri sorangan, oge bisa nyalametkeun batur anu sejen. Rerencangan sadaya anu kusim kuring dipikareus. Dina danget ayeuna rerencangan sadaya dipasihan dipancenan tugas sakola online di imah masing-masing lain. Tah eta oge mangrupakeun salah sahiji cara ngatur program social distancing anu diguar ku pamarentah. Ayana kebiasaan karantina ayeuna muncul kusabab ayeuna panyakit COVID-19 ieu teh kusabab virus corona anu anyar nu bisa nyerang sistem imun tubuh arurang sadaya. Bahayana deui panyakit ieu teh teu acan aya ubarna. Jalmi anu kajangkit oge ngan saukur bisa dirawat di rumah sakit, bari jeung tenaga medisna anu masih kurang. Loba pasien anu teu kasalametkeun ku ayana panyakit ieu teh. Ku kituna hayu urang cicing di imah teu loba kalaluar sangkan teu loba interaksi jeung batur anu bisa nimbulkeun kajangkit ieu virus. Hayu urang putuskeun ieu rantai virus corona sangkan urang sadaya bisa kukumpul deui jeung babaturan. Rerencangan sadaya anu kusim kuring dipikareus. Mung sakitu anu bisa kusim kuring dipihatu. Mugia ageng manfaatna kanggo urang sadaya. Hatur nuhun ka sadayana, hampunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.